Tengkeun kanu kawasa sangkan sapa munut ginu luaran sapa najatina kanan bau lajeng Raden Gatot Kaca meuremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metus sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina. Udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salamina kieu moal paur we paur salilana kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aluh euy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya di malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti we nah jadi kieu aduh jadi lucu sorana wayahna oh moal salilana kieu moal tah ngaran ulah Gatot Kaca saha ngaran hidup teh budak buncir beres saimang mah budak buncir iya sugan teh budak pahati lalis budak buncir pinggaranan hidup budak buncir tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema sae sakitu mangga nuhun abah iya mudah-mudahan tong salamina kieu moal kan pengorbanan we perjuangan medaya wae assalamualaikum saha teh tuning aya tamu deui tingali wawun teu ka itu walah saha sepot si dewala omat api-api teu wawuh we api-api teu wawuh pura-pura tidak kenal wilujeng sumping naon sih we marmot naon lain marmot putrana putrana heeh putrana heeh nu bau sasungut teh karena kanjengkol aduh Gusti putra teh pun anak sen nah kunaon ieu teh ngadonjeng seurikeun anak batur ante urang untung mahina sia untung mahina kieu oge masih kene makhluk pangairan pangeran
Pangairan nyebut pangeran teh pangairan sami atuh sesepuh abdi gitu ngaranna teh irigasi saha kakasih teh abdi lah abdi iya Sophia lah coba lah tobat iya Sophia lah coba sampai ke depak kieu cing atuh itu anu pengker abdi iya Agnes duh eta Agnes bika moyong gitu di mana linggih deh abdi lan iya tebih abdi cewek di Karamat Jati teh ngidul di Karamat Jati ngidul terus ke Beksek Bekasi gitu Bekasi ampun nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik nya ibu Hajah Nining teteh ATM abdi balik ke mana sih apruk-aprukane kulan sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe nya maklum oh jadi urang teh di negara mana wah negara tebih abdi teh tebih abdi mati alak Paul nya meureun pekerja atawa TKW ai TKW mah ka wanita atau nya tenaga kerja wanita oh meureun ngan kade ilegal lah bisi ilegal mau ya abdi ilegal ya teh ilegal itu boga surat itu bulan nah di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit itu anu kacida muringkak bulu punuk mah di departemen agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar nya departemen agama teh negara Quran ayeuna teh loba hileud nya merajalela Quran eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet utuh tapi kenapa sekarang saprak dijaga mah beaknya banyak pagar makan tanaman benar itu juga bige saya sekarang abdi teh bade milarian jalmi itu dupi itu padepokan naon sieun ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu kaula aki leres puntene atuh ya abdi ieu kumawantun puntene anu seueur banyol aki banyak canda nih maafin aja deh kagak apa-apa kabawakeun nya not problem duh bisaan bahasa Inggris na mah putra tetenya saha kakasina pun anak teh ngaranna teh buncir hah budak buncir budak buncanut kakasina teh buncir iya buncir budak buncir lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak tong tarik teuing atuh gua kadangun moal pirang ngomong na hate wah eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana
Eta ngomong dina hati tapi ke seluruh Indonesia. Sampai tahu. Tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Himuhun. Ngara kacak. Merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing ke ya. Aya nu bahasa teh sok budeg. Bade aya nu diteangan abdi teh kulaan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami, sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca, sumuhun. Naon diteangan? Residipis teh jelema teh. Aduh, eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis oi. Semuanya. Sintan banting Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Laleungitan wae kulaan nyaeta ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Kayak gua rada gelo ya. Goblok. Jadi di pilariannya cek ku abdi. Dagang narkoba ongko. Saha teh Gatot Kaca. Lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana. Cicing kapan aing teh kerja di wara. Kudu yang kana politik ya. Ulu. Jadi Gatot Kaca teh dagang togel. Tapi teh intel. Kajahatan total nama eta abdi teh intel teh. Nya tibuser. Kudu dikepung teh ku abdi. Kudu diteangan Gatot Kaca teh. Lain. Aduh, akhirnya ditampilin, aing da keur kieu aduh. Ampun. Tahan, hate, tahan. Diajar sabar. Tak itu kulan kinten-kintena abdi baka panggih tajeng anu nami Gatot Kaca. Moal. Uluh. Nah, sabab maneh mah tukang bohong. Maneh tukang bohong. Panojo sia. Marukana moal kabenon meureun. Kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Nah saha ngaran abdi? Tah, tong nanyakeun ka bapana. Tah, anak kaula cir. Lan, Kahareup. aya naon ya, Bah? Sok Teguh ngaranna si eta saha? Dijawab anak Eta? Lae. Yah, budak-budak kueun. Punten Abah. Sok. Cing, ngaran kuring saha cir? Tong gede bohong sia hirup teh. Uluh, mun kasar gitu. Nah saha ngaran kuring? Make lo sopiala cuba nanti jauh-jauh. Saha? Si Cepot. Uluh. Hah? budak pesantren teh atuh. Lawora itu budak pesantren. Ulah dianggap Laduni amuna. Nyaho laduni, nyaho. Kumaha? Buah ning asak teuing. Ladu tamatu. Apalun euy. burukan teh kan. Ya benar Cepot. Atawa Astra Jingga ngaranna ya. Lu. Pantes saya berada di bejaan feeling. Ana jauh-jauh. Dewek nawe tenar beureun. Beda kasor beda minang di TPI. Sok lalajo udah di TPI.
Jadi apa lu Ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pasantren mah geus kajero Iya. atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur Cicingnya di mana cing kuring deh pokoknya di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar ya Uluh sok nyahoan urang mah ya tong ngadirin aja kumaha punten sepuh lan percanten abdi punten kulan seueur banyol abdi mah keun bae nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal ya di mana cecek ulan kinten-kintenna panggihna abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana di negara Tirtadahana ya tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun ada jago tanpa terkalahkan wah iya. betul Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu ai kana gelut ada gelut mah ahlina atuh bisa jadi tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh oh kitunya iya ulah urang katu euy boga pasporna ada kudu make paspor nya nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk atuh meuntas ka itu mah kari eta wah nggak senai bade ngiring nonton mah ka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da gengsi ai gengsi lah gede gengsi oh padahal pasti siapa minta jajan maka aing ya kawas alus we ya tidak naon aing bade ngiring mah kulan tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir wayahna we panganterkeun deui nya mang iyalah tidak naon tangke di jalan lamun aral lamun cemperak karena togeun urang podarannya ya udah aing ngerakeun mah tak kitunya mangga ulan mangga jig Ucir aing nya memaneh dek lalajo bareng tah jeung cepot jeung dawala ridho ka Iwan uing jelema kieu hayu Cir teu naon Cir hayu jeung akang hayu lah teu naon Cir ya ai dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna ngaran adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we ulah dipungpang laksanakeun we goreng adat bisi ngamuk insyaallah nyaho ngamuk di jalan dijejak we inget tingalikeun heeh sagedena ge tanaga nu kitu patut ku silaing dan kek itu kang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk pugu dan sering dibanteng sakitu jigcir nuhun atuh abah doana we bade lalajo saemara ye nya pek oh berarti ayo mang cepot ayo sepuh hapunten atuh biteu teh nya teu acan tiasa naon-naon teh keun bae anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun sae
bade permios abdukulan bade beli kasantenan abdi nya mangga wah hapunten atuh tuang heulanya mun tita tadi atuh ngomong kitu teh ya sumuhuna tuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke ya senang duren sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we gerangkat semun permios Angkona pisan jelema ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala sejanga jugjug nagara tirtadahana sedengkeun di negara tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan leres cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kenging giliran iya anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri leres kiwari parantos ka-20 dinten jalana saemara ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun sedengkeun ieu saemara teh bebas ditongton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaanna atuh ieu alun-alun nagara Tirtadahana jadi lautan jalma wah anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada Buddha nonton saembara panitia saemara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan Kakang Pati urang parantos siap iya siap kesenangan tentu orang kehancuran mulampah orang di dunia Allah aku nana-nana pasti diri liwat
Negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ularek pakia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia. Ulang orang di dunia kita nuh konana mana ngeliwatan wates wangun pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri nah diliwat Abah Kamsi sepanjang urang gumalar Mamang Boib ulak tenggatnya ikhtiar ilmu tungtu
Kamu